Abdi kate jok kalangkang nakahareup. Silik dunungan. Satria ulah kaget sampean. Ulah kaget euy. Cowong teuing ciri aing denger. Kumamun ketos. Dewe tu akan membengar. Gitu we. Domba sangsara mun karutot teh hate mah. Iya. Ngabdi ripuh. Ulah kaget euy. Pak, ieu sia. Ai. Yo. Pating lulun catan dina rungkun heuh nya teh kitu leuh. Cikarurunguy. Aneh weh. Latihan jual latihan. Aing we menjeun lah ka tukang gambar rek labu-labu moal. Lieur keun salarea kitu. Eta montir lagra kunci. Geuning tingali aya nu jangkung gede ka dieu sasajingga. Lu kadengan singa tos-tos agan. Naon singa tos-tos? Nya mawi teh oge maneh oge priat jeung hati-hati. Siap abdi priana. Untuk priana mah bapak kade surang maneh teh. Nya. Ulah kaget maneh. Ulah kaget satria. Anjir, handek lah. Aya naon gata. Aya jelema wong gandeng. Bobok bagus. Aya wong cikur oge gini. Udah siang kaji kurang. Embun. Samaran. Manyih pasukan mana? Kaulah pasukan Pringganani. Ayo tukang. Kedua. Tukang deui. Sarwak lewat ge. Jadi saya itu beri. Kemarin di pewenang. Iya, ujian bakal dicangkak. Bener. Hah? Nah, anjir, karena kalah. Siapa kue haranira? Nah, ngaran sampean saha? Ngaran kaula Abimanyu. Itu ngaran kaula Abi Putra Semar. Tong heureuy sia. Tong alonyeng akang. Cacak hareupeun musuh banyak. Wani. Tong seukeureuy sia Cikru. Ada si goblok. Sia ngaran maneh? Kuring. Cepot. Cepot. Anjing. Naon?
nepi ka surup kapatutnya wujud kitu ngaran cepot surup jeung tangtungan surup jeung tangtungan ai mana sagarana aing posami orang di jalan goblok sih teh gara jalan yang terkenal gitu mah. abi manyu maneh ora kapinu gawe naon anjeun pernah najeng ka kasa kaula teh adina ya. Datang ka dieu naon kaula nyaeta bagian ti kabayangkaraan sejak nyokot hak daerah Pring Sendani anu sakumaha dijanjikeun rengsena perjanjian ya lamun kitu carana sampean musuh satru kabuyutan diri kula gerak tungkul karena cukup gerak tengah kasadapan gerak inget-inget jape pae maju atawa hadena gerak mulang ke negara sampean tibatan sampean balik tinggal ngaran ngelawan kula kebo ijo yakin sakumaha tohagana awak maneh jeung pasukan maneh anu loba moal make jeung mampu ngalawan nulungan kula Gusti Sutija aing nyaho pancakaki maneh teh dulur jeung baraya tapi leuwih tegas Gusti Sutija sabab pernah na papa jeung ibuna Batari Perdiwi anu ngageugeul bumi deudeuh bayang Garing aji dikeret gado dek waing sia iya hadena maneh balik eta lebar banget anjeun kasep heuk dikepret ku kaula bakal jadi gemep jadi aing teh aing teh tibatan sampean sarua jeung ore nyamperkeun paneungeul maneh balik maneh abe manyu tibatan pae sampean banyu gede hulu agay baru kana akan teh jago meureun nganggap enteng ngaran teh keboy jai keur abdi manyu sorangan sudi mati suka perlaya sakumaha janji sinatria rek ngilu kana rupaha kaputusan nu jadi lanceuk Kakang Gatot Kaca lain ukuran pribadi tapi salaku satria anu rek nyokot hakna kajeun kena kaula paeh ngabebengkang di Medan Danalaga tuh tibatan ngejat di Pakalangan hade keneh kaula jadi pahlawan kusumah bangsa bakal jadi caritakeun anak inju anu bakal datang ka hareuteuna aya kitu ulungan aing teh bener kan anda lemi pisan ya moal mundur kunun nagih muasieun sabab kaula teh teu nginjem motor teu nginjem cicilan dawala naon gelo goblok sama reueuh aji mah cucu tah turutan ku urang sia mah aing boga silana carekan wae geuleuh aji silana kitu sia mah ngewan ya jadi eta kaputusan maneh nya buktikeun hayang buktikeun lamun nya anjeun lalaki langit lanang jagat atasan penjara kulit sok rebah da kula patunggalan jeung kula ha lamun kitu buktikeun ku kaula ku siki mah kali aya bagian tuh ali aya hey maneh jelema nu jiga shoptek sia goblok tadi cikul na shoptek pokoknya kudu jeung aing di atas di Kosambi Kosambi teh heupan aing Kosambi aing teh oh bener daguan bae ya hey
anu ngangge kopiah naon kurang pak adu gado jong sang saha Oh. Sinya. jagoan di luar maju sia iya satu abdi kan haling maneh Alik. kaula ditantang yuda teh haling sia aing teh hayang gelut jeung jelema kokoro jiga sia nyikah sia ring nyage aing sasara moal ngilunya tuh ka sia beuna ge Oh. teu nyaho imah na aing sia di mana Nya. nyaho mah teuing Tigadinya. pemikiran tenaga samat we abdi agan Kumanya batna. Papa Demi Daryanto Beres. haling sasajinga siap agan haling Atuh. udah goblok haling siap Alik akang. permios agan jig nyingkah blok ada siap dia mah siana Wah. kurang ajar sok Aduh. Izin dulu Pak. sikat wae ngelikeun sia Hei, leret atuh. tong makan dulu balangan aing sia Mau bos goyang, mantu. naon tah si goblok teh nya atos agan haling wala saya agan mangga nyiloan euy Hei, kan pati gelut aling gareng Aling. doa nawe ku abdi we kan doh. orang sikat jama kieu mah Ya. aling moal kuat maneh Mau kuat, kurang ajar sia Aduh. Wah. haling anjing galak euy juga bulldog Kade modal api mayu tong loba carita buktikeun dibasakeun salapartulakan sana salapatu pertulan abot Kancan. kancana emas Inggih. sanadyan abot nu kaya batu kaya emas aku orang mau kelik puksalbar tuh. senadyan sampean sakti mandraguna Hmm. moal muklik puksambar kangge kaula bener ya prung dor
Guru sewu kecamatan perwira kegiatan Masukkan. Waktu bayar mama. Cek aing oge tuh tingali siap siaga le kawas ngepung bagong tinggal juragan Abimanyu di kulon wetan kidul kaler Kencaka tuh. akan no tingali juragan Abimanyu di kepung ali awas tingalikeun ku akang ieu ku kaula we ieu Sahaya antarja. Antarja. Antarja? Iya. Sudah tuh tukang paket antarja teh. Oh, sama antar aja benernya. Oh. Gening eta kulitna hade, jaket kulitna teh kulit asli. Kulit Hah? Kulit asli. asli. Artinya iya, lain tak tahu lain. Wah, barang ori teman. Buaya kaula teu orai. Oh, orai. Wow, jeung Haji Kobra. Spesies kaula nya sarua we. Oh, itu dulu. Wah. Belo jeung aing maju. Wah. Ya bangsan. Wah. Iya. Wah. Iya. Bentuk wah. Musik. Ampun Ji, ampun Haji. Ampun, modar awak maneh. Maju. Musik. Modar awak maneh. Aya kitu kepretan le. Wah, hebat kamu. Tujuh keliling muterna. Takut ka itu. Gila leutik backhand kitu ta. Dikit Meledak teh muter uluna juga paha. nya, Lawas pangan. nya bener. Eta kepretan nepi ka kitu. Ya. Mun boga ngepuk boga kepretan kitu aing mah. Kumaha kan? Hah? Kumaha? Ngepret pancet.
Eta kaul aing ngepret bacin baru leungeun wae. Nah, Da eta udah ngepret leureun batu. batu paina. Nah, aya kitu mah bledak kitu teh jeung batu-batuna bencar teh. Ya. Heeh. Duh. Bledak bancet teh. Papuri cai. Khawatir. Bulu jeung siku teh. Ya. Suku dijieun hulu. Hulu dipake ka kue. Ame aing mah. Karek esi sareubeun murid rek. Nuju nyadap teh. Pokona mah gok susukan dia. Siku aing. Aduh. Beunang kana hulangan eta. Pasti. Udang deui. Aya musuh tukang teh. Bulu main. Jalan kurang ah. Ya pasti atuh. Karena aku mah adalah kalau karena aku mah Tadi adalah buah ada ya kan? luar biasa dengelanana aheng Ya. luar biasa dulu. Aduh. Salah kan? Tapi benar euy. Aing mah teu jeung ngakokon di sana, kelek di sana. Wah, bisa ada gitu. Apa percaya sih? Tuh. Tapi kakitu. Marnya Tingali mungkin. dengekeun. Alah, aduh. Roh anak mah. Bener. Rek, Indonesia. Aduh. Maju anjing aing sama geus patah mah. Sae. Kudu aing nafsu. Naon ai? Tingali kuring mah. Aya musuh datang ka dieu. Saprak maneh tanyeu teh aing latihan. Oh, betul. Tiga si cepot. Nah, cepot kenal gitu latihan main slot eta mah. Nya, apa kitu we, buru kusuna we. Kalau judi Datang musuh ka dieu ku ama. deh. Bisa ada gitu we. Dereng. Tuh, kuring mah karek oge disadar rek kumaha dengekeun. Ya. Bisa disadar. Wah, teu nya mah. Makanya sok cobaan. Jadi sadar, mun dicapak ku kuring sadar. Makanya beura sok. Oh, kebuka dereng. Nah, sadar. Oh iya, bisa kitu pokokna tuh. Iya. Ah, eta. Anjing. Nah, aing mah teu, dah aing mah da ngenung nada teh. Cicing aing. Bulan. Aya nu aneh, naon di cenah ka tukang. Kumaha? Tukang aing. Omongan. Ya, heeh. Aya nu aneh maneh, naon? Cenah sian naon? Cicing heula jempe. Cicing. Pokona mah tong waka barang-barang heula cicing heula. Naon cicing? Naon? Nanti saya cicing. Cicing. Disadar granya tingali. Halus. Manggun anjing. Tuh. Kesini anjing bang. Halus gitu. Cek ngisang goblok. Goblok sieu mah. Bae bawa wadung di dieu teh. Kupir aja nanti absen tuh. Naon dereng tinggal itu. Tetap aku bisa dipegang gitu. Tutup. Ye.
Naon deui? Tetep jujian begitu. Aduh, hampura kurang aksi. Dunia deui reng atuh. Si Kang Tawala memang bujur uing di sana. Ya, anu Wah, dengan teuing semua. Siapa boleh. percaya teu. Dicecebak ka Kang Tawala. Cing cebak ku maneh. Coba sia. Anjing dicolok. Siapa ngomongin wae. Lah masih karek. Ningali begitu bekelopan ronom lu. Modal apa nih? Aduh, tidak jongangan Gusti Agung. Pasti seueur. Kaduhung dahar heula. Aduh, kiliki benyai. Naon? Aduh. Aduh, mi keluar deui. Mangkaning 10.000. Bro, Gusti nu Agung. Nasib nepi ka kieu. geuleuh atuh. Kakak lebar. Dorok. Ayo lu mau bagi-bagi itu tah. Tanya ngakeun tah. Tah bagi-bagi ke dalang ali tah. Cana kata toron-toron gitu oleh-oleh gitu tah. Sekedik deui mangga nyangakeun alak ka rumah. Kalau yang jadi guru. Wala. Hayang utah Hayang beunghar. Amin. Amin. Kamu yang benar mah pasakan heula ku kudu. Perseka pangitan. Anjing aya datang jot teugeul sia. Aya. Aduh waya. Anjing kuat-kuat diri sini. Coba tinggal abi ku batu mah. Batu nawas teh. Ieu tong eta leutik teh ta bali eta. Eta kan udah banyak. Ieu eta. Naon akang? Jan. Tuh halodo. Astagfirullahaladzim paingan bau sih teh. Nyata produksi lambung siang ini. Kurang ajar jumbo baso sih teh. Ajar. Ampun manggelar. Aduh. Si Yuri lecir. Naon akang? Uhuy segala sih teh. Sinen. Uhuy. Halo. Miwon. Dalang. Memang duit belum. Bandung segala. Dalang. Karisma. Dalam mah PKR mah. Naon? Dalam mah PKR. PKR naon? Oh, PKR.
karunya geus pae tuh. Batir. Batir ah. Orang pula sarawe kayak itu kan. Jauh pisan itu. Segitu tarik. Mikir ke Cimili itu. Lain udang di Cimili Jonawar Bencong. Siapa kita dah? Ya. Kadang-kadang bisa bagi nyebir rumah. Syarat kakasa lanjutna aya anta bieu abdi kaula lanceuk manggadana ya wah pae sia ku aing dengan menang bonus gede aing maju hayang nyaho wah hebat pisan wah Gini juga udang. Iya. Wah, menang lobster. Punya kuai rica-rica sia. Maju ayangnya. Aduh. Sajin aing. Lagian. Orang tunggu. Maju sia. Coba jeung aing. Ayangnya. Ngaran teh Jakarta Wak. Coba gini kalau maju semua. Aduh. Nah, udangnya di balik batu. Nah, jadi gitu hulu mana dihandap. Siap muter. Boneka cantik dari Jakarta boleh dibeli asal uang. Dahannya lewat era mendam. Dahannya era mendam. Kuling teh lubang buat duduk. Awak oke, mendut kafe. Ya. Deu dijing silung jeung naon. Pokona makeun bae lah. Sarabong parawat centil. Di leuyan langsung lirik. Pokona mandi bae ya. Syaratnya Jakarta Wak mandi bakal bae. Di bola.
gening teu lihat kulit dirinya si oleh deh panik deh raja biasa gua sok tuluy kayaknya kuring rasa nama di tepi dekat deui kumaha ulu siapan burak hah ulu aing burak ada dua abdi maut siapa yang kerepesan gitu wake up rajong naon deh rajong di kaki itu sih teh good waduh hulu na asup aduh hulu na ambles jeung nangkanya udah sayangnya ampun gitu deui naon karunya teh ajak aing jadi korban wadir kubur ku aing tulungan kieu ngasarak bae kuburkeun aduh dibawa ke mana aing kubur larang ngapi si bau rek naon si Cikru baik baik sami sia ngaran sasan pajuri oh iya udah kampung daun jadinya ai tadi gini sasan pajuri naon ai si Cikru sarana saritam karena jangka deuleu anu itu anu berem anu ieu anu bulanna irungna carana dalam kaum jangka
Darab kaum jeung Khalifah Abdi. Ai itu nu gadoan karena itu stasiun. Simpang 5 itu. Modar, siap modar. Mang, ampun mang Sersan, ampun Sabi, ampun. Modar. Kasep Mehai ke bawah pamor maju hayangnya maju kaula benang asik-asik benang kada kelesotkeun buat gerak-gerak kayaknya kumaha aja hebatnya aingnya kurang ajar ya kurang tenaga aingnya mah digigit sangka tadinya na eta buta jangkung gede luar biasa katian rasa bayar pati hutang randat bayar lira ongkoh minta petunggalan si kebo ijo efek dening ngepung waku baya mangapri kaula rasa kena pusaka kula lebih kata pangi dari puakannya kau duir kurang ajar sedek ngelawan gadona hirup kene syaratna gadona geuning eta teh poe inget
Tuh geuning. Deudeuh teuing. Beuheung nama paragat rata tapi gado nama aya kene tuh. Aktif pisan palingan disebut gado super teh ieu. Geuning. Palingan beda jeung mulian. Sing goreng gitu. Tuh. Deudeuh. Keun kemana nya. Awas Kang. Naon akan? Gadonan itu. Puasa nak tiga nama. Wah, mau main TikTok dia. Naon? Kayak gadonan kali sia. Anjing gadonan akhir. Ngenahin. Gadonan ngenahin. Gadonan si utar. Itu mana aing? Dedek naon aing? Dedek naon? Mana aing? Oh, bos Mana monyet? Akan aku mah. Ayamnya. Yo. Alah. Naon akan? Bapak musuh kade sing Mana dekat aja tuh. Untung dan dompet ku beuheung sebelum teh. Aya gitu aing teh. hebat. Tapi kalau gitu tinggalikeun ku aing teh. Bikin kawina rakam gitu teh. Rasa kena si aing. Gareng. Rek mah lajeng saya di toko utama di blok. Kurang ajar rasa kena gareng. Ajar sayangnya. Kade. Tenang cicia. Kade yang hati-hati. Dewas. Sing hati-hati ya. Mangsa ayeuna ya kade. Jang. 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 Naon wasiat aing jang. Membayarkan kontrakan Pararau bisa untung dapat ku kelek ku aing. Anak kumaha hasil teh. Lajang makan. Ya, nah ketinggu cucu. Itu kayaan sadayana penjiwa puncak katawa karena terja Abimanyu itu oge Gatot Kaca kalau memang parantos padu harapan sareng Raden Sutija nanging dikeresakeun Sutija teh kawon sareng kawon itu kayaana nanging merekesana Gatot Kaca kulantaran kekepedeke Yesus dijak nangtang Yuda Gatot Kaca modar kekasa baik paman kebajau ya Gusti alik Jarika ieu urusan kaula jeung Gatot Kaca meta sasaksian kaula hidup sedia hidup hidup sedia hidup Gatot Kaca pino baksa ayam memang suli mati suka perlayak terus jadi pibakan dibikeun di daerah
nepi ka geras beung ini bagong gitu. Iya. Rasa kena maju. Gatot kaca. Isi das deui di belakang. Aya kitu dalam Gatot Kaca. Oh, hebat. Jelema we Ya. mun nikah kekeuh kitu lain kada memikir eleh mah eleh we. Beuna-beuna teuing. Luar biasa Pirito. Wah. Raja Musti. Ditampiling. Waduh. Wah. Sobi Aden. Walah cilaka leuwihan teuing kaula. Wah. Saraga. Nepi ka perlayana. Da bohongan tidak akan sampai anak itu. Iya. Beres. Kan? Bae sajiga. Bae. Ayah. Gilir naon akan? Aya bahan akan menang cicing sia. Cicing. Bungan hekeun tindakan tadi. Anu kemana manehna. Dengar sadas sajiga. Batir akan. Kuat tos Sutija putrana Batari Pertiwi. Iya. 1000 kali paeh 1000 kali hirup. Dina mangsa anjeunna antal kana bumi. Aya. Muniang deui. Yang deui turun deui udah deui. Maju sia di narang bajai. Kitu sareng kitu yeuna den Gatot Kaca. Di peueuran teh kalakah beuki maju Sutija. Temahna paeh nanging hirup deui. Di teuleul deui perlaya nanging antel teh kana bumi. Jangiran tangi deui dunia di Aduh kayan Gatot Kaca jengkel luar biasa. Iya. Aduh ieu Raden Sutija Tuh. dipangpengkeun tebih kayanana. Kurang ajar sia. Nepi ka kitu kejadian si Gatot Kaca. Hebat. Tapi aing moal ngengken masalah wawasan. Moal mundur ku sasiku moal ngecat ku satenjang beas. Sanajan nepi ka mamahan pati oge perbasan. 1000 kali hidup, 1000 kali paeh kaula. Barang kayaan Raden Sutija surak-surak manigan prapta kacian. Iya. Patara tresna anu melu mungsur di sawarga Manikloka. Tuh. Sutija. Saha? Ya abah sasep. Aduh. Apa mah? Datang nerat teman. Datang nerat teman ewu pangeran. Ingkang prapta. Maka pihatur kaunyuk Rama Prabu Lon Kasep memulih karek balik aman. Kumaha kada kayaan
Memawi kaulan bubar katawuran pasukan kaulat turnak kaulat yang menang wiwiran naon kaulat teh dipayahan saprakalingan dikesakeun hirup deui ku siga kaca teh imalan kaukeun aya aman ama dina wangi kieu anu bakas sejak bebelah ka diri anjeun ngan ulah wakanya mbak anjeun naon ama dimimiti sorak jeung tangtungan sesamet anjeun hungkul nu apa jeung nu ningali siga teh kaca miwah kanca-kancana moal bisa ningali tah ama paros kabantun ieu pusaka tarumpah kancana tarumpah lilingga kancana ai kitu kumaha tajongkeun ka siga teh kaca mangke hingga rasukan keraan tak kusuma muarek gerak bakal hancur terremek saliratna piamba kitu ama bakal kena ajal anu pasti aduh nuhun mah bakal diangge ku kaula sok ku ama bakal diterima hidup diangge ngopur pipi doa nama sok ini pisan. Iya, geus sutinya. Nepi ka runtagna dunya aing mah ngejat naon sia. Sanajan sakti peritaning sudah lawan, kaulah moal ngeket. Utahkeun pangabisa anjeun sutinya. Bener teh? Iya. Agan. Agan. Ohon. Sama tinggi. Dekat penting pisan. Gata kasa baju memang stiker sayang tumamampara daan tapara ya Raden Setia najongkeun sampean anak kana dada na Raden Gatot Kaca kuat tos tarumpah lilingga kancana anu sakti maraguna sanajan bari jeung Gatot Kaca ngangge rasukan keraan kusuma nanging temetuk kana tarumpah lilingga kancana utamana remek dada Gatot Kaca duwe ka ngaluarkeun geti hirup tina pangamulan lampahina rusakna ieu awak Gatot Kaca tarumpah lilingga kancana modal awak maneh maju Gatot Kaca rubuh bisa aya anu panasaran tidak kuat baik gak jaga gak ada kecenderungan ada gak aduh mesti agak tapi kejadian ada kumahakeun deui kita bawa kita jauh le anak tapi kaki donongan tapi kaki Gusti kamu dokter tengah goblok Gusti agan geus tingali agan tapi kaki masih bawang kai Bot, dikumahakeun sia bot. Gatot Kaca juga geunya. Ketinggalan ditajong. Ditajong. Bener, cuma anu. Cuma begitu. Oh, nagar budi dikak. Tinggal dikak.
Kang Rais kata kaca tinggal di pegang kita sih mana i bot kan di kumaha ieu Gatot Kaca nepi ka kieu iki kajong gitu rek teh jangan tinggal wah yang naon ieu teh aduh geuning ieu Kakang Gatot sasajinga di kumaha di kajong Joy Kamana buat semat wah pak ya gerak ke dia nah jangan rawas dia dulu ayah kadek germa aing dipanah kusia untung aing boga BPJS oge sia aing agan babat di mana wae karek tinggal ih pan aing teh di rumah sakit efek lagi juragan Arjuna eueuh ya juragan Arjuna eueuh keur kadiekeun le Kakang Semar uring ieu geuning paman waduh paman amat geuning teh paman nuhun ditampi antarja jagakeun sembah paman nuhun ditampi paman jagakeun sembah nuhun diuk agan jagakeun sembah agan ieu aya kejadian naon ka ieu naon aing di waro awas menyalon diri tinggal-tinggal baik cara kebutuhna sia jadi paroho deui ada calon deui ka karang ajakan gaing habis mudi negosiasi dengan ajak liam awas melikeun sia doh rek di kumaha diuran biah wae manggi dia naon kieu teh mumawi menang panang di Kakang Sutija timbalan dina mangsa pelakna teh jeung Kakang Sutija teh aya kaulan aya di Gatot Kaca nanging PPP dieu teuing kumaha cenah malapura sasajinga teh wireh pun ada teh ditajong nepi ka remakna teh dawuh timbalan nepi ka kaluar gede hirup tina pangamusan lamina jangakeun obat kedah kumaha jangakeun kedah kumaha ama pikeun lalandongan pulaje jadi ieu lalak lampah Sutija timbalan obat deudeuk denge sularea anak-anak kaula dawuh janji dewa muarek nyalah wireh Gatot Kaca teh dipaparin hiji raksukan kerekan Takusuma wadatna orahana raja ingkang tumama moal aya pakarang di dunya anu bakal raksa pakarang oge ayeuna beut nyalahan Gatot Kaca remek Sutija make pakarang dunya daek daek yakin Sutija teh aya nu nyupiranana di sabeunana tingali mang bakal mewah dalangna saha disayangan dalangna cilaka apa naon teh dalang dewa lain dalang wayah dalang cepak tuh dalang pitak wa ciwa antarja percaya sambil gawa wah hiji jalma nu tetep kadek dina pengalamanna sageurkeun Kang Rai Kaca sageurkeun Kang Rai Kaca lamun teu bisa wa nyageurkeun Kang Rai Kaca leungit kapercayaan terjawa obat wah laga
Jakartawan percaya kawa cagerkeun Kang Rai Gatotkaca lamun teu bisa nyagerkeun Kang Rai Gatotkaca leungit ka percaya Jakartawa sae mangga omat Pak imbalan mangga gigi pundi wah aing tong ngomong ngomong teh saya lebih pada dengan pada mungkin kakak nggak tua saya mangga oh tua oke nah ya potongan gado di Cingwa tulungan nyawa namun itu mah wajar da batur sama anak gerak kok bapak nyebut wa oh gitu cing teu di kebiri si waing bau ting mah ulah itu aya gabi boga ijo aya si dawan di sigareng lagi jadi siapa penggek meureun nepi ka kitu ka anak eta Dilikan Pak Dililikan Pak mau main mana apa mah pan kaing mana mah iya iya mah lain barang dunya barang dunya lainnya barang sesi ujungnya kene sesete barang sepi ya kata barang online apa sih teh nikah sih nikah nying marenya hubungan tanda nikah lah cenah nikah lah akang natu hubungan anak nya hubungan jeung nikah naon heuh ku dewek rek kagentran jelema anu bisa nyagerkeun ieu jeung anu ngeujeun ieu perkara oh nikah lah sana lain kali nikah heula mantap lilik sete lala teh mama jadi surat teh wah nikah aja saya Pak mangga Pak sia nyumput na mega petang kurang ajar cang angin luhur hei mereka tut terus goblok ulah ucap angin dina mega bisi dipedal baik hayat turun siap hayat turun goblok jadi bebekan konsumsi turun iya eling hai gitu gening ada Pak apa bisa dipanah goblok ada bocor goreng si mana goreng ya terlesi narada anu memang ngintip dina mega tutaman iki mari turun nyanggakeun sembaong arsana maya kota Balu naon ka aing teu hayang disembah teu hayang itu ieu pasti si ada kadi berputar lidah pikeun nyenangkeun hate dewek mu amek-amekan teu puguh cagerkeun heula dudungan dewek jadi halo hayang ya lah dunungan bawa suster bapaknya perawat akan suster ini aki-aki kalau aki-aki itu aki-aki eta mah nya cingnya panggiekeun paninggalkeun kolesterol kuring naik teh eta teh dokter ya dokter sobatnya dokter Krisna aing nonton bola hayang dikodok bola
hayang dikabul sekalian eta anu teu asih ada berarti saya tambah beueur kemana karena saged dulu pada we ampun Kang ampun siap dia moal bade ngalangkungan saya melangkung paos kulit waru angan daru sinanggul sok gak leles gua leles tuluy ke kusia saya waras makaring jati jadi makaring waras ulian dam iya wah punten saya hidup rek ngalawan eta Sutija wani keneh waduh iya ngan moal kuat ka Sepangura mampu kuat sareng teu wajar di medan lalala eleh yang menang eta geus jadi resiko oh kitu iya yang ka dieu teh ngabantun oleh-oleh bakalan sabab eta Sutija teh make pakarang sawarga ngaranna teh tarumpah lilingga kancana ta yang ngabantun piantieunna teu gini now hiji topeng parungu kadua tarumpah kancana kancana dipake ku anjeun dibakeun ka dina Sutija mangke hing manehna teh najan bari jeung tepung jeung bumi pae oge muarek kuda nya gitu iya saya iya jangan nuhun ya ditampi kula nuhun ya sok mia wah piduan saya mah geus berbeda sama ada siapa yang diri dik sia jadi ini bae atuh kakak seuri sia teh nanaonan sia teh mancing amarah aing sia teh sanes Kang sanes sawatara kalepatan dewa-dewa di sawarga margit anu ngajaga kerang kajimatan teh nyaeta nuju opno teu aya anu teu mangae nu moblos untung katinggal tina kaca Trenggana si oreng teh klesna ai geuning katinggal teh klesna teh keur murka keur mabuk waktu itu nya rengsek teu bisa beres tingalikeun sia ku aing diduruk jago teh ku aing saya dipangkeun buk sia jeung wisok ini mau sok disekse ku aing saya mah perius kabina-bina teuing ngaganggu amarah aing asa kacina teu saka bapak aing nyarekan dewa nya bapak aing saha euy oh kateuing heueuh so pada Dewi Kuati saksian saksian tepuk di bapak teh tepuk bocor kene baal kene tong dicabak teh aing muncul kene ketingna Tunggu sekali jadi. nah bapak teh ucur teh kakak hejo eta mah ketawas goblok ini lucu jadinya ini ada jak ya jak rasa kena Gatot Kaca modal nah gini kemetu rasa kena aula maju sok Ordan awak mana benang sia benang ya benang siapa rokana kumaha dudungan aing benangnya das ya rasa benar-benar das siapa rokana benang ya das siapa rokana benang benang ade
marukana kumaha beunang euy ulit teuing Warnanya Itu men. anjing beunang Reng marukan. hebat utar sangka dina mangsa Yesus tidak terjangratami Kresna kaget barang ningali lajengnya ketansip tepat nah aja dimaliki Malik pula. kejadian setia waras makanin jati itu makanin waras luya Tuh. kembang cangkok wijaya kusuma kembang cangkok wijaya mawar terima kasih aduh abong aing dekat tenyo Abang tekat tawis bulan. nepi ka mulesatan harapan cukang irung kieu siapa ya waras makanin jati itu makanin waras luya kembang cangkok wijaya kusuma kembang cangkok wijaya mawar damang nepi ka kitu kajayangan Yo. Lan. Baik, mudah-mudahan. Olehkeun batur sia. Musikeun batur. Beuna-beuna teuing main-main gilu-gilu. Ya. Sia teh beuna-beuna teuing. Nah, goblok teh. Ka aing wani. Aku lain kitu make jeung kenunang tuh. Hey. Naon akan? Ah, dengeun ka aing. Dekat teuing dah. Da jutru nama geuning pae. Ya. Heuh. Cicing, kada. Jadi gila jeung nama. Ya. Ojo sia. Aduh. Waras makanin jati itu makanin waras luya. Kembang cangkok wijaya kusuma, kembang cangkok wijaya mawar. Damang. Nepi ka kitu. Beki wani. Damang setia. Aya nyawa nepi ka mana mana. Nabi teuing si teh. Oh. Naon sia amin cekelan geura. Pemilihan beleku. Si teh sikat agan mengeliling. Lawan teuing sak podaran guys. Tuman. Ulan ada kuaing kadu. Bro, karena naon? Ngarana ama ngarana. Jepus buat. Aduh ampun. Ya. Si teh Bati. sesilik. Ngopi pisan ka aing. Oke, bina tadinya eta. Lawan sia akan dina kami teh kitu. Ritual teh we. Terus kalau nyangan agar kolot. Biri cocok kan teh. Hey. Sedih akan mah. Ya. Tong aja. Juringna juga nama ieu. Kang Semar kula ieu teh sora nama geus kadenge ngan juntrung jelemana teu kadekat teu katinggal ku dari kaula. Kiri meuna teh kawis. Cing pangunduhkeun ka Kang Semar mah langkung uningan. Katos kitu timbalan mangga. Sakatumak ge agana maja. Maju ka mana kapayun agana. Deh. Nu nanya katana pinu kahana nu nanya. Nunanya berada netek eta. Nu nanya kieu nu ka kenca atawa ka katu. Kain nomor kelasana lurus. Lempeng we teras. Kelas pindah. Ya. Yang kedua apa saudara tiga. Timbalan sok maju. Kadieu tah. Nah, Katanya. di dieu sok. Ada. Mana jamana gerak atos selagan atos. Balai uning jamina nya punten ada. Tah jamina. Ede. Waduh,
eta geni Bukelekan. supir teh mana kumaha we Dong. Dong. naon pot paling ningakan Dong. mana punten Dong. mana tuh mana itu jauh nikah bisa aing ambek ke Ali kakak ratu. Aduh, ini tukang pakos nepi kaki itu Kresna kurang ajar anak aing ditenggelam abong kena aing tekat teh itu kaca dibuka ke saya sejalan hei itu kaca balik Ya. waduh ini gini gua naon gua masuk pahan ada berapa So. waduh gua nyangga ke selede udah saja aduh aman nepi kaki itu gapi-gapi di tengah kanan kaulah kurang ajar sih ayo sadaya kosong aing naon nah sekarang keluar kawatan kaulah hah Merek kode mau dong. Ya. Olahnya Idis. saya udah waktu naon sih aduh coba cesak hareupeun bapak nepi ka luas gitu Luas kulan. kurang aja Kresna Ya. Ya eta. geuning aya KIP yai nuju naon dia keur lalajo naon lalajo jalma anu keur ngadukeun budak nah saha anu ngadukeun budak aya kolot bari menjo budak pasya bari jeung teu dipisah teh sarua jeung ngadukeun ieu Sudah tepan sidik anak akang wajar we akangnya akar jadi anak oh gitu Wajar bela. Gatot Kaca teh anak Bima teh lanceuk Arjuna tunggal keneh anak Arjuna Gatot Kaca teh Sami kene. lamun kitu carana buktikeun keun antep anak jeung anak urang cobaan kolot jeung kolot tepi ka mana pangabisa anjeun Di ka mana Bapak Sen? bener sampe teh ora kapinu gawe tega kurang ajar apa tuman eyang ulah nebegan dipisah sagala dipaehan si Kresna ulah waka kitu Peper hade jelema minta hampura ngan leuwih hade nun hampura eta. datangna eyang ka dieu teh rek misakeun ieu kajadian sabab ieu teh aya anu teu sapagodos ngeunaan tindakan seperti kieu ieu Kresna keur mabok ieu Kresna keur murka gerak tingali Cakra Yo. gerak pulih ka jati gerak pulang ka asa waras tumakaning jati tumakaning waras uya sageur aduh kunaon Raka Batara ieu mangmelakeun Gatot Kaca teh ngan jengkel ku Sutija anu teu mana teh keluar ke Cakra efek Cakra teh keluar ngadon muter dina awakna Ya. Muli bak. Cakrana teu kaluar nya jadi amek-amekan palingan jang Dedi sok amek-amekan lu matak teh oge Cakra namanya otak, Pak. aduh ya kayak dia tuh tingali Ini. sampean diadu dombakeun ku tuang putra Sutija ayeuna keur pertunjukan Gatot Kaca aduh Kakang Batara teu sangka yayi kurang ajar teh budak keur rumahkeun Gatot Kaca bawa ka dieu kasep nyalakeun beung tanggal tetekeun suku genteng gelokeun Tuh. bari sisi gambar saya dicacak di walang-walang nyalakeun di aja Naon ribut. Naon. batur kerkayaan riweuh teh buka aplikasi hejo Model
Ye, pemirsa mau utar. Gitu mah. Ya. Udah sedia. Aduh. Amat. Amat naon asya. Mau wirang kolot maneh. Yo. Nepi kaki itu cing mana bisa misahkeun mana hak jeung batil anjeun. Nya. Ulah kume sampean reksa aku yang berdipat liat telakeun petak wilayah. Nyokona kana kana pringgandani lain mah kadua teh pikeun atawa kumander aya ketinakan seperti kieu. Anu teu mahna ngabalerang kasarea. Nangkep mawa eunyeun anjeun. Sadaya-daya amal lain masalah sadaya-daya. Tapi sing bisa-bisakeun mana hak jeung kewajiban anjeun teh dipeta jadi calon raja akan presiden tuladeun keur sadaya tapi lamun hak kieu Contoh. sadaya-daya kaula nu aya mah kedah kumaha eta sugan nya rai mangga teh teuing ngara pringseuna bakal dipasrahkeun moal bade nampi kaula naon pasalna sababaya perang langsung di Gusti Prabu Nalakasura. Nya pamikir sarana mah sae atuh mangga orang sarangan kaula. Tah kitu aturun di barayangan. Ulah waka kaya ketinakan papasean, aing ngaran-ngaran kagorengan mah kudu diteukeun bisa jadi talus ateu kareupna leuwih hade musyawarah tibatan jadi papasean kieu teu sarua we jeung marebutkeun paisan kosong. Nya. Deuh disangka dirinya gini euy. Resakan. Mungkin mah geuning setiap kejadian teh kudu ngaliwatan musyawarah heula. Nya. Voting terbanyak ame kaituna kaitu geunah ka dieu geunah. Da aing ngukur geunaan kayang mah beak tapi kasetuntung dunya ngadeg mah kayang pasti aya wae. Urang we bisa milih jeung milah mana nu hade mana nu goreng. Ya. Da kitu we kayaan di kejadian teh. Tungtung nama daerah pilihan dibakal dipasrahkeun kana garap pringgandani. Ya. Selamat geuning sadayana alhamdulillah. Selamat nu nongton. Selamat anu ditonton sakali selamat tetep selamat. Hapunten ti akal sapara kanca trigu seni geri harja turu putra tangtos lepatna batal resna. Permio saya tersono pamitan sanes bosenan sanes waktos dia sedepang deui. Ieu lampah pungkas kembang kana di Senabaran Sari turu kalawang sigotaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.